anu diajakan ku rasulna yakni utusan Allah tetapnya teu percaya ujungna disiksa ku Gusti Allah. Eta teh lain sakadar jang nagara eta hungkul, eta teh ngarupakeun hiji ibrah, hiji contoh, hiji barometer jang umat-umat nu selanjutna. Umat anu selanjutna model urang kuari ngajadi umat akhir zaman, yakni umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teu menutup kemungkinan ketika urang teu percaya ka rasul urang atawa tenurut karena aturan-aturan Rasul urang, Allah tetap bakal nyiksa sakumaha kaum-kaum nu baraheun. Entek ieu ayatna. Awalam yahdi lil ladzina yaritsunal ardh wallahu alam bimaradi. Awalam yahdi, Imam Jalaluddin ngajelaskeun yahdi teh yatabayyan, berarti ya yahdi teh bimana yatabayyan majaz lantaran gadieuna cek Imam Jalal teh di mutadikeun ku lam yahdi lil ladzina. Hiji-hijina kalimah teh aya anu lazim, aya anu mutadi. Mutadi teh kadituna anu satrop-tropna, aya tropan-tropanana, aya anu dimutadikeun ku ila, aya nu ku lam, aya anu dimutadikeun ku fi, aya nu ku ala. Nah eta kalimah-kalimah teh teu meunang sambarangan kalanjutanana. Lu bantak ngaji teh lain sambarangan. Iya santri ngedepong di pondok pesantren aya anu 10 tahun 15 tahun tak dek datang ka dinya. Lamun nasoro kabelah dituna ieu mutaadina teh ieu kumaha aya anu binafsihi aya anu bigairihi. Lamun binafsihi berarti langsung ka ditu ngamutaadikeun teh maf'ul tanpa make huruf. Aya anu ngamutaadikeunana ieu kudu make huruf, dimutaadikeunana kudu kumana? Kudu ku ala, kudu ku fi, kudu ku ila, dan lain-lain sebagainya. Kudu ku ba. Tah, urang pasantren teh mikiran gos gitu tah. Ketika ieu mah lain parantina kudu ku bae. Kudu kumaha ieu? Lain parantina ieu mah ieu. Tah, nu mantak lamun aya salah bae buatan batur. Ha, kajahoan ku urang. Salah ieu budak ieu. Kumaha emang ieu teu nerop ieu ka dieu ieu. Tuh kan tenrop mah tenrop jore. Urang hulu kopeahna nomor 7 di pakaian, ku ari nomor 5 netren. Ngaranna tenrop eta. Tenrop. Uluna nomor 5 di pakaian, nomor 7 toklok. Tenrop. Kawin ge sarua bae urang kasep kawin kanu gelis. Pariuk mah ge kakeb. Pas. Tapi lamun orang kasep pamajikanna jore, ieu ge teu nerop sarua bae. Eta mah kudu nyandung sebenarnya mah. Sia masa di hatean bebangun endeup teh ya. Keheula-heulanan, kumaha lamun awewena geulis asa lakina jore. Nah ieu. Lamun pasalakina kasep pamajikanna jore mah kan bisa nyandung. Lamun pamajikanna geulis ai boga pasalaki jore kan nasib hese. Gelis aya dinyana masyaallah nya jangkung lengjang beuh ieu kulitna ge pohara jasa hartina putih kuning nya mancung bulu matana bentik ya Allah ya Rabb haju susuna neuntreu aduh tuh aja pendek oh cenah kolot-kolot ge dehem. Ai nasib bapan hes, ai celeketek, boga salakinya hidungnya pendek. Cekolot baheula mah beke ngaranna.
mana teh hesekeun nasib atuh ngaranna ge eta kumaha mantah eta teh tenrop ngaranna nu kasep kawin jeung nu gelis eta mah pariuk mangge kekepas kasep pamajikan jore ya tugas nasib geus bae tinggal tungguan di akhirat bae sih lah di dunia ieu moal kebal lah gitu bae moal kebal ge tetep teu tentrem eta aduh Masya Allah karim awalam yahdi lilladzina yarisuna al-ard apakah can jelas can nyata ka jelema anu cara ricing di muka bumi bisukna nyieun imah nyieun hotel muharajas can jelas kitu mimbadi hilaki ahli asabada dirusak ahli-ahli bumi kok masih keneh terus bae maksiat can jelas kitu lalakon nu baheula Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umat tadi kumahakeun can jelas kitu coba kaum Samud anu Allah nurunkeun Rasul Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam cicak apakah can jelas kitu baheula teh kaum Ad diutus ku Gusti Allah Nabi Hud apakah can jelas ka umat-umat nu kuari deuleu nu baheula zaman Kangjeng Nabi Lut alaihi salam umat da kumaha jeung nabi-nabi nu lainna tadi dijadikeun barometer sih awas cak Gusti Allah encan jelas kitu hei khususna ka ahli Mekah encan jelas kitu hei ka para kapirin santerona khususna ahli Mekah atawa kapirin atawa kuari maka urang Indonesia nu dipimpin ku presiden urang presiden anu paling kurus dunia masalah emang kenyataan kos gitu presiden urang tetap aku hei bangsa Indonesia cek Gusti Allah loba teuing sa Indonesia mah hei 10 Jawa bating hei saprovinsi Jawa Barat gede teuing hei Banten sabanten guys cukup sabanten malah wahai manusia cek Gusti Allah di dunia umumna sadunya khusus nama ahli Mekah termasuk Indonesia lamun umum hei manusia can jelas itu ya kajelema anu nyaricingan bumi nyeun imah anu kokoh meuli imah teh lain sakadar puluh juta ratus miliaran kadituna bahkan belas miliar puluh miliar bahkan lain boga imah na hiji ya urusan imam geus masalah geus ieu kalakuan kuari cara ricing di bumi Allah kalakuanana meuli korupsi zina judi bahkan teu percaya ka pangeran bahwa nu nyieun langit bumi teh Allah can jelas kitu ka jelema nu eta mibadi hilaki ahliya sabada dirusak ahli-ahli nu balaheula awas maka teu dijadikeun iboh teu dijadikeun barometer allau nasya'u asabnahum bihurubihim kaon sia lamun aing ngersakeun sarua aing nyiksa ka sia sakumaha buat ku dosa-dosa sia lamun sia dosana zina sarua jeung umat Kangjeng Nabi Lut ngadumling moal henteu ku aing siksa seperti Kangjeng Nabi Lut umatna lamun sia buang kawarah ka Gusti Allah ka aing cak Allah deuleu kaum Samud deuleu kaum Ad teu saeutik nu ku aing baheula teh disiksa terus-terus ieu ku ari Indonesia sia kades mabok ambalaya di Indonesia awas ya cak Gusti Allah
zina kuari maga sambalaya menutup kemungkinan launa sya'u asabnahum bidzunubihim isain sarua jeung umat baheula maling korupsi terus bae awas launa sya'u asabnahum bidzunubihim mentek memehna ku Gusti Allah kuari dipanaskeun heula awas baheula teh kaum adban nu dibere panas teh 3 tahun teu hujan 3 tahun bayangkeun 3 tahun teu hujan hese ka dieu ka ditu tatangkalan geus tandus 3 tahun atuh hujan batla luar biasa turun Rasul diturunkeun ku Gusti Allah Kangjeng Nabi Hud alaihissalam dakwah bejakeun Hud ka umat lamun hayang subur mahmur lah jinawi percayana ulah ka batu nyembahna ulah ka makhluk coba ka aing kitu bejakeun dakwah Kangjeng Nabi Hud terus-terusan dilelewe ku umatna terus bae dilelewe saeutik pisan nu iman ka Kangjeng Nabi Hud wanas makin menjadi-jadi diutus salah seorang ka Baitullah datang ka ditu ka Baitullah nu kamari didongengkeun teh ayalah kiriman teh mega mendung wah bararungah majar teh bakal hujan ternyata angin ngagelubung angin muter sabada Kangjeng Nabi Hud jeung pengikutna titah keluar eta kapan siksa cek Allah tuh jadikeun barometer awas di Indonesia geus sabaraha bulan urang dibere panas hujan di mana-mana guludugan jeung kilatan samarukna hujan bener beureun geus diitung kuari di nagara geus beak sabaraha puluh miliar ieu ganyeun hujan teh nyararaho urang mah asal hujan seuri padahal mah ieu teh geus total sabaraha miliar beakna lamun teu dihujankeun urang teh kuari panasna ambual pohara luar menyengat cirina cek ahli palak mah angin heula kilat teh guludug teh ieu mah hujan kilat angin sabarukan kumaha awas lamun nang tangan ka Gusti Allah bisa jadi berkepanjangan ieu panas Tangerang geus kekurangan cai pasokan air anu bakal ka Jakarta teh anu geus ka Jakarta ditutup lantaran untuk wilayah Tangerang ge kekurangan Serang geus kekurangan cai kuari mah kamari ieu rong Purwakarta di Purwakarta geus batela kurang cai Karawang ge lamun teu ngandalkeun Jatiluhur mah geus eueuh cai Allah maha kawasan ke kumaha meureun ke sanajan aya Jatiluhur wallahu alam ngan tetep bae urang ngadoa mah tetep ngadoa bae ngan ieu disiksa mah babari jasa teu puguh teu karu sadane macet siksa teh Allah da kumaha coba ayo terus urang ka Jawa Tengah ka ditu kurang moga informasi di Yogyakarta geus parah jasa eueuh cai tapi ieu urang masih kene leha-leha kene zina nu mabok-mabok pemerintah korupsi terus bae nang tangan Allah awas berkepanjangan ieu keur ditegor ku Gusti Allah awas mentak lobakeun lah istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala awalam yahdi apakah can jelas lilladzina yarithuna al-arda ka jelema nu nyicingan bumi ieu nu mantak Gusti Allah teh make bahasana yarisunal ardo make yarisu matina warasa yarisu eta makan ngawaris aya ngawaris mah berarti kapan aya nu diwaris lamun bapa ngawariskeun ka anak aya anak eueuh anak mah meureunanan ka incu lamun incu eueuh anak eueuh aya meureun dulurna mamang teh uwa teh nah eta ngaranna ngawaris ieu ge ku bangkawara amat sia cicing di alam dunia nanangieun Allah sia ngawaris ka umat nu baheula zina sia ge kunaon zina deui bae nu baheula mabok sia kuari kunaon mabok nu baheula maling sia kuari kunaon maling maka mantak make bahasana yarisunal ardo pohara lamun dibongkar sakalimat na Al-Qur'an urang mangkat bulu dikiekeun dikitukeun urang mah ieu macaanna bae ge kuari ge sararese ngadengekeun ge cangkeul padahal mah kurang kumaha kopi geus ngarokok geus bubur geus segala wuduk segala tetep bae ku ngadengenakeun cangkeul geus neuleuh deui ka jam bangun dek demo teh ka aing sia aduh Gusti Allah henteu ngeta mun boga janji meureun neuleuh deui jam ieu janji aing jeung jahe
tuh ieu bahasa yarisuna sia cicing neruskeun lalakon umat nu baheula dizina disiksa umat nu baheula mabok disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula maling disiksa ku Gusti Allah umat nu baheula kafir disiksa ku Gusti Allah awas sia ngawaris nu baheula sarua sia ge ku aing disiksa deui geus kasaksian ku urang kamari tsunami 200.000 manusia asahina jasa mobil single yang imah bangunan single lenceng asahina jasa kabeh ge dunia jeung manusia seusina asahina urang neuleuh tsunami gempa Yogyakarta tsunami Pangandaran gempa Sukabumi Gunung Galunggung Yogyakarta gunung deui kuari ke batuk-batuk bae gunung deui sarua bae teguran ti Gusti Allah ieu teh ulah kejadian alam sakumaha nu kamari caritakeun ieu teh teguran ti Gusti Allah kuari panas teguran ti Gusti Allah. Ayo siap Presiden Jokowi nek merubah tentang perekonomian sia nek beralih nu tadina Amerika kuari dek diasupkeun Hong Kong Cina kuari sia dek diasupkeun Cina kuari berangkat ya negara teh ayo sia Amerika tetap baik terus mendesak Cina geus diasupkeun ka urang geus dibuka lebar-lebar asup ka urang sementara jeung Amerika ge can selesai dolar ditaekeun ku Amerika tina 9 naik 10 naik 11 naik 12 naik 13 kuari geus 13,9 geus 14 ayo sia udag-udagan jeung aing berangkat sia Cina cek Amerika perang Cina jeung Amerika di negara urang ti perekonomian urang teh naon urang teh naon kok jadi kos kieu sih kok jadi kos kieu sih kok beusi meuli 2.000 ngajual guru 1.000 kok beusi meuli 3.000 dijual 2.000 atuh ieu mah bebeakan ka kolor-kolor ieu mah lain gulung tikar gulung bale ieu mah tuh tidak kumaha aja bayu perang urang teh nyaho bangsa Indonesia mah kulantaran bodoh atuh seserian bae bodoh orang Indonesia mah teu nyahoana naon ieu teh keur perang Cina jeung Amerika di bidang perekonomian kulantaran perekonomian jadi tombaknya tolak ukurna perpolitikan teh jalan perpolitikan di urang teh teu stabil deuk kabangun kumaha lamun perekonomianna macet kuari Cina kakarak dibuka asuplah ka urang produksi encan Amerika dikatukangkeun sedengkeun bahan baku beulianna kudu make dolar taekeun sia ku aing kaudag moal ku sia sementara hitung-hitunganana ahli ekonomi di urang teh encan mampu kos kieu keberadaan anak nek kumaha sedengkeun jelema nyieun pabrik di depan eta teh make duit negara sekian triliun nah perpajakanana terus melambung teu kaudag ku nyana lantaran nyana teh pajak tanah pajak bangunan pajak ekspor impor ieu teh kapan kudu dipenuhi sementara dolar naik bahan baku kudu dibeli ku dolar Cina nyerang ka urang ieu da kumaha ieu produksi teh aing balik ka Singapura teh saeutik anu boga karyawan 8.000 nyesa tinggal 2.000 nu boga karyawan 20.000 nyesa tinggal 5.000 tinggal bangsa Indonesia nu teu nyahoan kieu amat sih dek demo ka mana oh pelindung di urang mah demo teh urang demo ka DPR lagi keur puyeng aing boro-boro siap ku aing sarua bae ieu nah ieu keberadaan Indonesia seperti kieu nah hakikatna menang Allah keur dicoba heulanan urang mun carita hakikat syariatna aturanana Jokowi nu boga kuari keur diresapel kumaha perbaiki hayo coba menteri poh ieu ganti teu bakal gitu-gitu kene Nemandak Habibie ngomong terpuruk sepanjang sejarah Indonesia perekonomian saat ini lain cek aing cek Habibie kamari Habibie datang ka dia. Nah, ieu keur carita keberadaan negara. Kemudian panas sakallah ayo sia. Dek jeung aing udag-udagan sia ayo. Sia dek ngaluhurkeun pertanian Jawa Timur akan ditingkatkan pertanian Jawa Tengah, Jawa Barat. Geus dipersiapkan di Palembang, di Medan, di berbagai daerah. Pokoknya ditingkatkan pertanian. Sebab naon perekonomian bakal macet kunyana geus ka itu.
perekonomian industri bakal macet sebab mual kaudang melalui dolar ditaikkan ku Amerika. Hayo hayang nyaho udag-udagan perang Cina jeung Amerika. Asal Cina naik perang. Lamun Cina terus memaksa dolar bakal 15. Lamun Cina terus baik ku Indonesia dibere diketeruskan naik 16.000. Dari kumaha eta mah perang nyana. Ayo cek Amerika. Pas gitulah perang. Beda deui jeung perang di Irak, lain deui di Irak mah. Ai di Irak mah Saddam Hussein teh deuleu sejarah. Cek Saddam Hussein manyaing teu mampu sih ko transaksi make kitu. Hilang dolar bae. Ku ini ditaikeun Islam teh. Dolar ku ari teu bisa transaksi di Irak. Meuli minyak kudu make dinar, meuli minyak kudu make dirham. Uang Irak. Iran kitu kene sepakat. Bingung kalah Amerika. Sakedeng nyin lah nyana perkumpulan ieu mah lamun diteruskeun bakalna negara Islam di mana-mana. Bakal terulang kembali wali sanga zaman kitu Raden Patah dengan Saddam Hussein, Islam akan tinggi. Urang mah teh nyaho minyak dengan sakitu perang perekonomian. Nah, dijadikan biologi padahal di Irak teh ngan omongan Amerika teh dihajar ku Amerika sorangan moal kuat Irak, dihajar ku dua anjing Iris moal kuat, dihajar jeung Prancis moal kuat, nyeulah multinasional hajar Saddam Hussein sebab urang bahaya ka dituna bisa-bisa Islam naik deui. Islam nu mantak merudah sadunya kamari mah tanpa aya nu nitah spontan. Tuh lamun dibuka sejarahna kos gitu. Kuari di Indonesia geus tah geus carita Irak tamang geus beres tamang geus. Beres geusan tamang geus. Geusan heulana. Kuari urang mah carita Jokowi. Presiden urang eta kajen kumaha ge. Perang Amerika jeung Cina. Hayo udag-udagan sia. Kau bisa teh sia. Ketika Cina terus yen naik jeung uang Cina naik yaitu dan naon garang Amerika masih kene siap naik deui dolar. Moal kuat kajen kumaha. Nu mantak cek Jokowi urang kuari mah beralih ka pertanian. Urang siapkeun pertanian. Wah, geus disiapkeun nya lagi geus boga pemikiran. Ieu moal kuat. Ngudag dolar Amerika teh moal kuat. Geus urang kana pertanian. Cak Allah lain kitu titah ibadah atuh ka aing. Jas siang ngandelkeun pertanian teh ngandelkeun hujan, panaskeun ku aing sia. Lain titah ibadah hendangan udag-udagan. Bejakeun para ulama nu sekeliling mengelilingi Jokowi. Titah ibadah ka Gusti Allah kitu masyarakat. Ulah udag-udagan yang ka kawasan Allah. Lamun dipanaskeun, panas anu luar biasa. Deuleu India, deuleu Pakistan, brek parah. Di tropis tinggal tropis. Allah Maha segala-galanya. Awalam yahdi. Apakah teu jelas ka jelema anu seakan-akan mempusakai bumi? Cicing teh nyana jadi warisan dianggap pusaka. Bisukna cicing imah-imah sangeunahna bae sabada dirusak ahlina nu baheula. Encan jelas Allahu nasya'u. Lamun teh mah kaula ngarsakeun asobnahum kaula ge bakal ngeunaan ka manehna siksa ku sebab dosa-dosa nawas. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Kaula nu agung teh geus ngelak geus ngecap geus nyeplok kana hate-hatena jelema nu berheula. Manan manehanna teu iman teh manan manehanna teu percaya ajuku kaula disiksa. Hajunya nanah teu daekeun ngadenge kana piwuruk-piwuruk si mata daburin. Ngan sakadar didengekeun dipikir henteu, sakadar ngadengekeun dilaksanakeun henteu. Akhirna jadi guguyon siksa ku aing tah jelema-jelema nu bara heula teh nu mantak disiksa teh teu percaya ka aing hatena ku aing geus dicap diceplok distempel geus moal iman kulantaran buang kawarah jasa. Teu menutup kemungkinan anu ngawariskeun taneuh nu bara heula di urang zaman Bung Karno masyaallah menyatus desa Bang sampai Merauke. Bung Karno mah menyatukan umat musyawarah jeung para penggede jeung para inohong tokoh-tokoh masyarakat
berbagai lapisan anak politikus ekonomi jeung ahli agama Kiai diajak musyawarah yuk urang nyatu nya hiji dari Sabang sampai Merauke istimewana Bung Karno tapi kuari berpecah belah kuari ge kapan geus hampir memaksakan sebenarnya per provinsi kulantaran naon asah teu kageroh kuari lamun Aceh kuari geus memecahkan diri Papua geus sayang misahkeun diri kemudian Banten ge Banten selenting-selentinganan geus sayang misahkeun diri kulantaran naon eta teu kageroh permasalahan naon teu kageroh geus dijieun otonomi daerah kuari mah tuh pelaksanaan pembangunan kumaha sadaerah-sadaerahna pemasukan gede hebat berendaerah pasukan letik berarti saaya-ayana dilaksanakan geus otonomi daerah tapi tetap bae otonomi tinggal otonomi jalan mah tetep bae renjul bae deuk kumaha deui atuh deuk kumaha deui oh horenganan sistem nu aya di urang anu teu bagus atawa manusia-manusiana geus moho kana sistem nu aya geus kudu dikumahakeun ieu mah keur nyaritakeun kebangkrutan urang diceplok ku Allah komo lamun datang ka lain sekedar mabok lain sekedar zinah lain sekedar korupsi bahkan manehanana kufur teu percaya ka Allah ieu diceplok ku Gusti Allah asal geus kararitu deulekeun cak Allah law nasya'u asabnahum bidzunubin siksa ku aing teu menutup kemungkinan cara umat nu baheula jaga ku urang tina siksa Allah urangna babalik ka Gusti Allah subhanahu wa ta'ala tilkal quratuh kampung tuh negara tuh kota allati maradzikruha nu geus dicaritakeun tadi geus kaliwat naqussu alaika kaula nu agung nyaritakeun ka anjeun ya Muhammad he Muhammad min ambaiha tina caritaan-caritaan eta negara tuh dele ketika di Irak bangkawarah manusia setelah Kangjeng Nabi Adam turun di India kemudian anak baranakan Kangjeng Nabi Adam teh kemudian tas Kangjeng Nabi Adam Kangjeng Nabi Idris di Irak dilanjutkan ku Kangjeng Nabi Nuh alaihis tilkal quratuh kampung Irak tuh negara Irak utara di situlah Kangjeng Nabi Nuh dilahirkan didinya lah Kangjeng Nabi Nuh dakwah di tengah-tengah masyarakat anu wow luar biasa biadabna didinya maling didinya zina saha nu gagah saha nu menang teu percaya bahwa langit bumi nangieun Allah Kangjeng Nabi Nuh diutus kita iman ka Allah disengsarikeun 950 tahun Kangjeng Nabi Nuh umurna 1000 tahun 950 tahun eueuh nu iman eta dakwah ya Allah ya Rabbi urang mah nyeun pondok kakarak 5 tahun eueuh nu mondok bae geus frustasi urang dakwah eueuh nu ngadengekeun bae geus frustasi deule Kangjeng Nabi Nuh 950 tahun eueuh ngan Kangjeng Nabi Nuh mah terus bae tabah diusir bala Kangjeng Nabi Nuh tidinya instruksi Gusti Allah nyeun kapal Kangjeng Nabi Nuh saling-sarikeun no ayeuna kapal mah deket laut lain di tengah-tengah negara sia mawana kali itu kumaha jeung leumpangna kumaha kapal mah ayana di laut ceuk Kangjeng Nabi Nuh kulama instruksi ti Gusti Allah lah udah sok Allah-Allahan edan sia mah Nuh geus teu dianggap tapi tetep bae Kangjeng Nabi Nuh terus kesimpulan nama Nuh awas ieu umat geus disiksa saha anu iman kuateun Kangjeng Nabi Nuh dakwah awas siksa ieu mah bakal datang nu iman naik ka dieu naik anak Kangjeng Nabi Nuh opat Yapis Ham nah Kanan nu tilu asup ka laut ka parahu nu hiji Kanan mah henteu anak sorangan Kanan teu percaya ka Abah teu percaya ka Abah nama Rasul ieu urang teh ieu teh turunan tilu-tilu Yapis Ham sakitu dijelaskan ku Kangjeng Nabi di hadis Bukhari Yapis bapak orang itu Sam bapak orang itu Ham bapak orang itu jadi orang teh keturunan tilu-tilu Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam moal kaluar tidinya Arab turunan mah dijelaskan ku Kangjeng Nabi Arab turunan bapana kadituna ka Kangjeng Nabi anak Kangjeng Nabi eta kemudian ngatu gaduh naon gatu ngaranna kitu Iran Persia
ya eta keturunan anak terus kayak Turki Cina ya termasuk orang iya orang lamun nyaritakeun hadis Kangjeng Nabi nu eta jadi kesaturunan ka dieu hiji nu teu iman Kanan teu naik Kanan ka dieu cak Kangjeng Nabi nu iman siksa iman lah bah siksa di mana abi naik ka ditu ka tanggal kalapa ada liput sia tanggal kalapa ge bong moal mah nya tiba heula ge tilok tanggal kalapa tilok liput ku cai ieu mah siksa sadunia ieu mah moal bah paling ge lah kula mah lamun tanggal kalapa dekaliput kula mah ka gunung geus atuh teh iman ngaranna ge terus disiksa teh naik di mana Kangjeng Nabi Nuh tu singgahna ye gunung naon ngaranna kapal Judi di Al-Qur'an Gunung Judi di mana eta di Turki. Nah jadi ti Irak terus ngengkeuy kapal teh eureun-eureun di Turki. Tah eta lah kuari geus diketemukan di Gunung Ararat di dinya Turki aya kapal Kangjeng Nabi Nuh sebelah kirina sekitar bangsa 50 meter di dinya aya masjid masih aya keneh kuari ge masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam geus jadi batu masjid Kangjeng Nabi Nuh di dinya kapal aya keneh urut kapal Kangjeng Nabi Nuh jadi kapal teh singgah teh lain di laut tapi di luhur gunung Judi kuari aya keneh kuari aya keneh geus dipoto urut kapal Kangjeng Nabi Nuh teh. Kemudian laut nu pernah kitu diberangkatkeun ku kapal Kangjeng Nabi Nuh ku didinya mah ke satelit coba laut mana aya kuari kecanggihan alatnya seperti eta jadi kuari mah lebar kapal Kangjeng Nabi Nuh panjang kapal Kangjeng Nabi Nuh diketemukan oleh 4 negara satu negara Amerika bersama-sama dengan Arab nomor katilu Jerman nomor kaopatna Irak 4 negara Mesir 4 negara ieulah anu terus menelusuri tentang kapal Kangjeng Nabi Nuh kuari geus dijadikeun kitu mitos geus dijadikeun kuari aya kapal Kangjeng Nabi Nuh masjidna aya urut Kangjeng Nabi Nuh singgah di luhur gunung masyaallah aya 2 masjid hiji di dinya nomor kaduana di Tajikistan. Nah jadi eta lamun urang ka ditu engke naik ka gunung bakal kapanggih jeung masjid urut Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam. Ke lamun urang ka Tajikistan ka ditu ente naik kula mah balik. Para raih bisa sia di luhur gunung. Aya tapi make kapal heli di sorotan aya. Masyaallah. Terbukti ieu teh orang Amerika ingin membuktikan coba di mana sih ke Gunung Judi dan di mana sih singgahnya kapal dan bagaimana ditelusuri selama 5 tahun menelusuri eta 5 tahun menelusuri eta alhamdulillah terbukti iyalah geus dibukti-buktikan ku Gusti Allah nya nama asup Islam kemudian loba nu asup Islam di Amerika ketika manehana nyaritakeun tentang terbukti nah baheula zaman Kangjeng Nabi tutup ku Amerika teu meunang dicaritakeun bahaya ieu mah Masya Allah nailah cerita tilkal qura tun negara anu baheula ahlina iman ka rasulna begitu Allah ngutus Kangjeng Nabi Nuh alaihi salam umatna tetep bae henteu iman siksa ku Gusti Allah tilkal qura tuh negara itu disiksa ku Gusti Allah. Nomor keduana negara kaum Samud eta adalah kaum Kangjeng Nabi Shalih alaihi salam eta ngaranna Madain Soleh lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun dina kitab Bukhari hadisna aya Batnul Wadi ketika Kangjeng Nabi di Zulhulaifah Kangjeng Nabi teh cicing di Batnul Wadi antara Batnul Wadi jeung Yordan di dinya aya ngajana Madain Soleh lamun dina Al-Qur'an aya surat Hijr eta surat Hijr teh eta tuh di dinya lah disiksa kaum Samud teh lamun terus urang ka Yordan aya Petra di ditu tersisa ditinggalna tilkal qura disiksa kaum Samud mana deui tuh Ad kaum Ad di mana Ad kaum Ad teh antara suhu di Arab Madinah
antara Madinah jeung Yaman belah ditu aya Ahqaf karana mantak dina Al-Qur'an aya suratul Ahqaf. Ahqaf eta dataran luas, dataran pasir, urang menyebutna gurun pasir Sahara ngaranna Ahqaf. Teh lamun urang dina Al-Qur'an suratul Ahqaf Yaman. Kaum Ad di Yaman, ditinggalna kaum Ad. Mantak diutus Kangjeng Nabi Hud alaihi salam Yaman. Mantak aya kuburan Kangjeng Nabi Hud di Yaman mah osok di haolan. Wah, ramena luar biasa. Ditinggal para nabi di Yaman Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi Sulaiman aya di Yaman ditinggalna Kangjeng Nabi Sistea. Kemudian Kangjeng Nabi Hud ge aya berbagai nabi-nabi jeung wali-wali. Nu mantak paling istimewa sadunya adalah Yaman. Sunina kuat jasa gempur ku Yahudi. Moal bisa Yahudi ngagempur eta lamun tanpa make umat Islam dicuci otakna anak buahna teh dicuci otakna supaya menyatakan Islam teh seperti ieu. Jadi kena ISIS berangkat. Kuari ku ISIS diacak-acak kuburan-kuburan teh. Wah, kiai-kiai terus dibeakeun. ISIS terus baik. Iyalah supaya jadi Wahabi. Sebab ku Wahabi Yahudi ngeunaheun jasa. Ku Yahudi mah ku Wahabi mah Yahudi teh ngeunaheun jasa. Nek nyaplokna naon ge. Itu hasil-hasil bumi teh ngeunaheun jasa. Selama make Sunni ortodok lamun di Irak mah Islam ortodok. Ahli toriko, iya bahaya. Urang teh teu meunang nyaritakeun tentang tuh Tuan Abdul Qadir. Urang teu meunang nyaritakeun tentang Kangjeng Nabi urang. Urang teu meunang nyaritakeun tabaruk. Yahudi teh ngaulahkeun. Hese ku Yahudi mah melalui Wahabi. Kos kitulah kuari asup ka Indonesia Wahabi. Syiah asup. Mentak lobalah pertanyaan-pertanyaan mahasiswa untuk mempertanyakan kebenaran kewalian Maulana Hasanuddin. Mempertanyakan kebenaran kewaliannya Syekh Yusuf, mempertanyakan kewaliannya Syekh itu Asnawi, mempertanyakan kewalian Wali Sanga. Ketika orang nyaritakeun nyana wali, apa dasar kewaliannya? Coba, lamun tahun-tahun sabaraha, naon ditinggalna. Nah, ketika orang nyaritakeun Cirebon Syekh kitu Syarif Hidayatullah dideuleu ku urang keramikna, dideuleu ku urang potongan bangunanana. Ieulah ngajadikeun mitos, maka didinyalah bakal kanyahoan tahun sekian. Maka dengan ayana kos kitu jelaslah kewalian Syekh Syarif Hidayatullah dihancurkeun ku nyana supaya anak incu urang ulah bisa nyaritakeun deui. Di urang tidak menutup kemungkinan bakalna Cirebon hancur, Wali Sanga kabeh dihancur-hancurkeun. Banten ge dihancurkeun. Supaya kuari mah urang masih kana bisa nyaritakeun, engke bukuna bakal dibeakeun kabeh beuleuh. Rencana Yahudi seperti eta. Ulah sampikeun ka nyaritakeun karuhun-karuhun kewalian. Ieu nu mantak jadi kekuatan Islam teh. Nu mantak kuari Arab teu kuat teh lantaran naon? Lantaran nyana geus teu nyaritakeun. Di mana makom Siti Khadijah kuari geus teu kadeuleu? Di mana ditinggal Kangjeng Rasulullah geus teu kadeuleu. Malah kuburan Kangjeng Nabi ge deuk dipindahkeun. Ya teh Yahudi. Ya Wahabi nurut bae deui. Deuk kumaha coba ieu. Nah, mantap kuari digempur memeh Mekah jeung Madinah. Kangjeng Nabi nu bakal diacak-acak engke Yaman heula sebab di Yaman lah loba ditinggal ahli sunnah wal jamaah nabi-nabi. Irak geus hancur, kuari Yaman dihancurkeun. Engke terus tas Yaman bejana ka Indonesia. Moncongna geus dikieukeun tah. Di Australia moncong geus dikieukeun. Tepat Cikupa. Geus diukur ku nyana. Dikacikupakeun bae ka jansekna aya citra. Aya anu ngabisiki, coba cenah ka Puri, ulah Puri mah eueuh teh mah Puri mah. Puri mah aman eueuh nu zina, eueuh nu mabok. Eueuh di dinya mah. Aya ge anu eta doang nesian 50. Tah ieu di urang teh geus di berbagai sektor di luhur geus diisi ku Wahabi pun hayang nyaho. Di kepemimpinan Jokowi ieulah kadeuleu rapuhna nu mantak dipaksakeun lah NU dengan Agil Sirot kudu naik di sadajan sabaraha miliar kudu bae. Urang lamun nyaritakeun kitu bakal ngabukakeun tentang keberadaan Indonesia. Kunaon sih bisa memaksakan aya bergaining jeung ieu. Sebab naon keur memperjuangkeun kewahabian jeung kesyiahan.
dicaritakeun soge maksudnya kumaha hati-hati ka hareup lain lalaga dia mah terus dipaksakeun padahal mah NU mah lain kos kitu kuduna atuh tipe NU mah lain kos kitu kudu tawadu kuari ge tawadu ngan tawaduna kuari mah tawarna duit jadi lain tawadu asli nah ieu kuduna aslina NU mah tawadu DP kok kuari main kos kitu lain sekedar lain nyaritakeun tentang keaiban NU tetapi keberadaan NU seperti etalah dipaksakeun kajen ku kumaha ge sebab naon aya nu deuk diperjuangkeun di tubuh pemerintahan supaya sunni ieu rusak dihancurkeun lalaunan wow leuwih jeli ahli-ahli Allah aman takabi blut pigideg bae ge Abi babi nu saja anu nyarahun gide kumaha kaharepna ai kula mangan sakadar lah atuh nyaritakeun keberadaan kos kieu bae sakadar supaya nyaho bae abeh urang hati-hati anak urang pasantren-pasantrenkeun siga de abeh engke tetep bae kuat perang masalah geus wih cenah kieu perang masalah ja perang paeh teu perang paeh kieu ulah kitu cenah kieu kula can kawin-kawin heula sia deui lah